yang juga batur ningali ulin tuh memotoran. Sarua orang ge hayang memotoran tapi teu bisa. Mau diajak motor, tapi orang sih ngomong ngaduk ngajakin motor, tapi ngomong ngumpul, tingiraha diajak. Sugan we ayeuna. Tuh nih, nama Jajaran. ayeuna yang kagak bisa naik motor, bisa ulin juga batur. Aduh, cari cingkena Heuh urang motoran orang ulin geus diajar can motor teh. Bisa diajar. Aduh, aing mah kumaha tuh. Oma tuh ulah lila heuh, urang motoran. Iya. Si Evan mah euy bisa naik motor. Anjing. Si Evanis bisa naik motor. Urang ngedek ka babeh urang yang diajar naik motor. Sok atuh. Main dagoan we di dieu heuh. Urang ka babeh urang heula. Wah, aing masih bapak teh. Hayang diajar motor, nya juga batur. Lila. Geus bosen ieu, sing wae batur mah motoran hayang batur. Lila aing. Astagfirullahaladzim. Iya. Nanaonan ari maneh? Nanaonan ari maneh? Non ambek-ambekan we. Hirup teh di kamari hayang naon? Bieu babaturan teh ngajak ulin, piraku. Atuh kari ulin. Kan itu naik motor, piraku ya abis bisa naik motor, hayang diajarkeun pokona mah ayeuna mah. Keek diajak motor. Hayang yang diajarkeun pokona mah. Mana meni emang naon sih lamun bisa kana motor rek naon? Barang gawe oge harese ditutah-titah teh ah. Mun geus bisa naik motor, dek ngabonceng awewe. Itu tah Korea mah teh. Bae atuh alus, me jiga batur. Tapi kudu daek mun ditutah-titah kudu babari nya. Daek itu pasti. Benar. Bener. Dagoan sok di lapang, bapak nyokot heula motorna. Asli ya. Heeh, sok. Dagoan di lapang. Yes. Diajak ulin dia mah bisa. Ya. Ya. Yes. Sok naik. Dek, kelak. Kelak. Tok, tok. Kelak. Siap. Sekelan ieu, tah ka dieu sok. Yuk. Heeh. Tak asupkeun gigina. Gigi asupkeun. Gigi setelgelin gigi ieu eta tah gigi motor. Oh, iya. Ari mana sok? Gigina asupkeun. Gitu. Tah kitu. Oh, laun. Sok, ayeuna mah ulah cigah bieu tarik-tarik teuing sok. Wah. Agak laun-laun heula we, laun-laun. Wah. Lah, ieu nah ge Pak, Pak. Aduh.